Assalamualaikum rerencangan. Ayeuna kuring bade nyaritakeun dongeng anu judulna Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Wilujeng ngadungikeun. Dina hiji poe, sakadang kuya keur neangan kadaharan, tapi ti isuk mulet tacan manggih nanaon. Ngahaut ka tengah poe, manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak, tapi kumaha atuh da teu bisa naek. Kulantaran kitu, tuluy manehna bebejak ka sakadang monyet, menta tulung. Omongna, "Sakadang monyet, uing teh manggih tangkal cau nu buahna geus asak, tapi hanjakal teu bisa naek. Cing atuh tulungan urang pangalakeun, engke paparon weh nya." "Oh, hayo tuh, di mana?" Tuluy maranehna arindit babarengan ka tempat tangkal cau eta. Sakadang monyet tuluy naek metikan cau hiji-hiji bari ditungtut di hakanan. Sakadang kuya mah teu dibere sapotong-potong acan. Atuh bari cumeplak we neureuyan ciduh. "Sakadang monyet, mana bagian urang? Kan geus janji paparon." Tapi sakadang monyet teu malire, jongjon bae meutikan jeung ngadaharan. Kalahkah maledogan ku cangkangna. Sakadang kuya pohara nyarieunana, ngunek-ngunek hayang males. Dina hiji poe, sakadang kuya indit ka kebon juru tani, ngala cabe nu geus arasak, warnana teh bareureum, ngala genep nu galede, kan tembongna bangun aramis pisan. Manehna indit nepungan sakadang monyet, bibirna dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum. Tuluy cupak capek cuplak ceplak, nu cara nu geus barang dahar geunah. "Sakadang kuya, maneh teh keur ngadahar naon? Cik uing menta." "Ah, ulah ngaganggu. Uing teh keur ngeunah ngadahar buah loa paparin ti Dewata. Kakara uing mah barang dahar nikmat kieu." "Cing ngasaan saeutik, uing lapar pisan." "Keur naon make mere ka maneh? Kapan bareto ge maneh teu mere cau ka uing, padahal eta teh milik uing?" "Hampura atuh, nu geus-geus mah sing karunya ka uing hayang ngasaan buah loa paparin Dewata. Nya ari maksa-maksa teuing mah tok bae. Tuh cokot deukeut tangkal caringin itu, tapi ulah dibeakeun kabeh." Sakadang monyet pohara atau hanana, gancang lumpat rek nyokot buah loa paparin Dewata tea, lantaran tabeatna hawek jeung sarakah manehna embung nyesakeun. Kabeh di bawah lumpat, di tengah jalan, raus-raus bae di dahar, nepi ka beak. Ari beak, aduk lajer, jejeritan awahing kulada jeung panas. Sakadang kuya kacida sugamanana, lantaran geus bisa males ka nyeri hatena baheula.